Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV, sejak kasanggahkeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Tanggara Pasundan. Edisi Rebo, kaping 4 Maret 2020 genep, simkuring Akila Aniela Putri, nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Nembe wae debut di awal 2020 genep, tapi grup ieu geus jadi bahan obrolan di mana-mana. Saha eta Longshot jeung kunaon loba pisan nu ngabahas maranehna? Longshot teh boy grup asal Korea Kidul nu debut kaping 13 Januari 2020 genep di handapeun label Morevision. Perusahaan milik rapper jeung produser kawentara Jay Park. Ngaran Longshot dicokot tina kecap Longshot nu artina kasempetan leutik tapi wani nyokot resiko gede. Ieu ngagambarkeun visi maranehna salaku grup siap nyobaan hal beda sanajan loba tantangan di hareup. Grup ieu diwangun ku 4 anggota, Oh Hyul, Ryul, Woojin, jeung Louis. Umurna oge masih kene ngora, kira-kira ti rumaja nepi ka awal 20-an. Samemeh debut resmi, Longshot geus narik perhatian ngaliwatan mixtape For Shoe Boys, mixtape jeung lagu pre-release Sauchin di rilis akhir 2025. Maranehna oge kungsi tampil bareng Jay Park di acara Melon Music Award. Nembongkeun energi jeung chemistry nu kuat. Ayeuna Longshot masih aya dina tahap awal karirna. Tapi geus nembongkeun yen maranehna teu sieun nyokot resiko demi musik nu dipikayakin. Kitu warta ngeunaan Longshot nu ayeuna keur jadi sorotan, urang tungguan babak salanjengna dina perjalanan karir maranehna di dunya K-pop. Mugia tiasa terus ngamekarkeun bakat jeung ngahibur para penggemarna. Hatur nuhun parantos nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.